Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakarin wa unsa sumuba wa qabaila li ta'arafu wa tazawuja wa khalaqalakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la muwassilah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairun nabiyyi ursilah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asyraful qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wangkihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayuhumullah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kersana pengatur waktu panata acara nuriki hormat begitu Allah dimuliakeun. Kersana Sohibul Hajat Bapak Wajib kali Ibu Sakur Wargi, mudah-mudahan sadaya pada melanan dipunten ku Allah janten amal ibadah oge lancar sapatnya tina kanan dina sagala pamaksadanana anu sejang ngadahupkeun putrina, sehingga dina rumah tanggina engke sing runtut laut sauyunan repeh rapi salamina kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebah kersa silih anterina kadeudeuk silih rojong dina kahoyong silih ajak dina ibadah silih upahan dina kasabaran kersa silih asah silih asih silih asuh saka duka saka suka saka seuri saka nyeri. Al-Mukarramun, para sepuh, sepuh, para ulama, wajuhama, aparatur pemerintah, oke hadirin para bapak ibu, nausami hadir, nausami dihormat, oke mudah-mudahan sadayana diwuwuh di hujanan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak rahimakumullah, di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aya hiji pemuda usiana sudah lanjut, mencek bahasa ayeuna mah rupa rumeuh pangawakan maleumeuh harta ringsek. Jadi rupa teu sabaraha, harta teu pati boga, usia sudah lanjut. Mencek bahasa Arabna mah meureun lamma ta'laku, namina teh sahabat Jahid disumpingan ku Nabi, cek Nabi Jahid ari maneh usia geus lanjutna teu hayang kawin. Cek Jahid nu mawi ya Rasul sanestu hoyong ngan saha awewe nu pidaikeunana ka abdi. Abdi marupa rumeuh pangawakan maleumeuh harta ringsek. Cek Nabi daek mun pangneangankeun awewe ku kuring, mangga ya Rasul, hatur nuhun pami kersama. Nabi angkat ka Madinah. Di Madinah aya seorang wanoja jenenganan Neng Julfah binti Sa'id, putri seorang bangsawan Madinah. Nabi sumping ka Tuan Sa'id, Tuan, abdi sumping teh sejang ngalamar putri salira. Cek Tuan Sa'id, bingah ya Rasul, ari salira bade ngalamar putri abdi mah cacak Nabi bojona geus sababaraha hiji. Dilamar ku Nabi mah apoh we jelema teh. Cek Nabi, ngan lain jang kuring Tuan, abdi datang ka dieu ngalamar teh jang Jahid. Gebeg teh Tuan Said ngagebeg, ke atuh ya Rasul uang wawartos heula ka pun bojo. Ngobrol Tuan Said jeung bojona, mah budak teh dilamar ku Kanjeng Nabi. Cek bojona, alhamdulillah dilamar ku Kanjeng Rasul.
Tapi lain jang Kanjeng Nabi, yang si Jahid langsung merengut istrina. Ya Rasul, boro-boro Jahid tos sababara urang pameget datang ka dieu rek ngalamar putri abdi teu aya nu ditampi. Oh mau atuh si Jahid. Begitu suami istri nu junjung kadangu kuneng Julpah dilebet bahwa Kanjeng Nabi rek ngalamar anjeuna kanggo Tuan Jahid, kanggo Mang Jahid. Kaluar neng Julpah, cek neng Julpah, mama bapak abdi ngadangu Kanjeng Rasul bade ngalamar abdi kanggo Kang Jahid. Tampi bapak mama naon dasarna abdi sieun ku firman Allah surah Al-Ahzab ka 36 wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu ma kana lahumul khiyarah wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ma kana lahumul khiyarah. Tidak ada bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan di mana-mana Allah dan Rasulnya sudah memberikan keputusan, tidak ada untuk memberikan pilihan, tidak ada pilih-pilih. Maka terima apapun yang diputuskan oleh Allah dan diputuskan oleh Rasulullah. Neng Julpah, seorang wanita cantik, putri seorang bangsawan Madinah, rela ditikahkeun jeung hiji pameget tanpa dasar cinta, dasarna pedah turut ka Allah jeung ka Kanjeng Rasulullah. Bunga ka Jahid ditampa lamaranana, cek Nabi boga Jahid jeung mas kawina nu mawi teu gaduh ya Rasul. Jika atuh geura menta ka para sahabat, Jahid nyungkeun ka Abu Bakar, ka Umar, ka Utsman, papatungan para sahabat keur biaya pernikahan Jahid. Begitu dana sudah terkumpul, enjing narek melaksanakan pernikahan, ari joa teh perintah ti Nabi bahwa semua para sahabat harus turun ke medan perang sabab besok akan dilaksanakan pertempuran. Eta Jahid nu enjing rek nikah, mas kawin artos jang mas kawin dibelikeun kana senjata perang, turun ke medan perang. Cek sahabat, Jahid pan maneh marek kawin, nah make teuing milu perang. Moal pokoknya ketika datang perintah Rasul, abdi tidak ada pilihan kecuali ikut untuk bertempur. Akhirnya Jahid turun ke medan perang, tersiar kabar Jahid hancur di medan tempur, perlaya di medan juang. Di pangkuku Kanjeng Nabi, Jahid bersimbah darah. Begitu Nabi nuju mangku sahabat Jahid, para bidadari lungsur menjemput Jahid. Nabi malengos, sabab bitis bidadari tersingkat. Nabi ngabalieur. Cek Kanjeng Nabi, para bidadari sudah menyambut sahabat Jahid. Di dunia Jahid tetulus nikah, tapi di surga Jahid akan menikah dengan para bidadari. Tersiar kabar, sampailah kabar kaneng Julpah. Kumacek neng Julpah, abdi ridho di dunia tetulus jadi bojo Kang Jahid, tapi di surga abdi bakal jadi bidadari, menjadi istri Kang Jahid. Maka dasar dina pernikahan teh nomor kahiji adalah luruskan niat, bahwa tujuan rumah tangga lain rek mudag harta tapi rek mudag harti, lain rek manjangkeun pakaya tapi rek manjangkeun baraya, lain rek mudag pamuja manusia tapi rek mudag ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Cek Nabi, man nakahalillah wa angkahalillah istahaqqa wilayatullah. Sahaja minu nikah karena Allah, nikah kena awe karena Allah, maka berhak mendapatkan pertolongan Allah. Pan aya lah
hadis Nabi, man tajawwaja imro'atan li husniha lam yajidhu illa billah. Kesamata-mata hiji jami nikah ka hiji istri nu diudag tepedah kagelisanana, maka moal ditambah-tambah ku Allahna kecuali hanya akan ditambah kehinaanana. Nu kadua, wa man tajawwaja imro'atan liman sobiha lam yajidhu illa dina'atan. Tidak semata-mata seseorang menikah ka hiji istri nu diudag tepedah kapangkatanana kapitelanana, maka moal ditambah-tambah ku Allahna kecuali hanya akan ditambah-tambah kehinaanana. Wa man tajawwaja imro'atan limaliha lam yajidhu illa faqran. Tidak semata-mata seseorang nikah ka hiji istri nu diudag tepedah hartana pedah beungharna, maka moal ditambah-tambah ku Allahna kecuali hanya akan ditambah-tambah kepakiranana. Aya pemuda usia lanjut can nikah diaprokeun ku sepuhna teh jeung dulurna nu geulis ngan ABG keneh. Ai budak awena teh teu daekeun ngan dipaksa dijodohkeun. Kusabab teu daekeun teh atuh enjing-enjing di akada dur magrib panganten awena leungit kabur. Ari ditareangan teh keur nyelap we dina tangkal eurih, cekolot mah disumputkeun jurig. Jadi tidak ditambah-tambah ku Allahna kecuali hanya ditambah-tambah kerendahanana. Nya kitu deui aya jami nikah nu diudag teh ka beungharanana. Teu ditambah-tambah ku Allahna kecuali hanya ditambah-tambah kepakiranana. Cenah ayeuna mah kawin terek neangan nini-nini we ngan anu beunghar sugan we tereh paeh pan bisa menang warisan hartana. Mun ayeuna mah meureuh Muzdalifah nikah we ka nini beunghar sabulan tos kawin teh nya we maot ngan lain si ninina nu maot teh tapi lalakina. Dites ditanya kuat kunaon ieu pemuda tos kawin kalah ka maot, cenah weureuh ngadaharan cisusu nini geus kadaluarsa. Jadi tidak ditambah-tambah ku Allahna kecuali hanya ditambah-tambah kepakiranna. Ibu bapak rahimakumullah, ari rumah tangga teh kasusun tina dua kalimat, hiji rumah dua tangga. Kalimat rumah memeh diidopatkeun kana kalimat tangga, memeh direndengkeun jeung kalimat tangga. Rumah teh hiji bangunan. Mun dicicingana ku jelema disebutna teh imah jelema. Mun dicicingana ku hayam disebut imah hayam. Mun dicicingana ku domba disebut imah domba. Tangga, ari tangga teh alat naik. Erek bentukna taraje, erek bentukna paragi naik ka lantai 2, erek bentukna eskalator, erek bentukna lift. Tangga mah alat naik. Tapi lamun kalimat rumah geus dihijikeun jeung kalimat tangga alias rumah tangga, eta teh menjadi hiji bangunan anu laki rabi nu geus sah dina beungkeutan akad nikah. Rek cicing nama dina imah gedong, ek cicing nama dina imah panggung, bahkan cicing di kolong jembatan sekalipun, lamun geus aya dina beungkeutan akad pertikahan, eta teh disebutna teh rumah tangga. Atuh lamun kitu mah rumah tangga teh alat naik. Naik ke naon? Hiji rumah tangga teh naikeun status. Awewe can nikah keur parawan mah disebutna teh gadis. Parawan ai tos nikah mah disebutna teh pamajikan. Mun can nikah
tapi geus pernah nikah disebut nate jahe mun herang keneh janda herang, lamun geus rada kolot disebut nate rani randa nini mun lalaki memeh nikah disebut nate pemuda bujangan, mun geus pernah rumah tangga tuluy ngalengoh disebut nate duren duda keren, mun kasep kene atawa dukuh duda kuleuh. Geus rumah tangga mah ganti status sebutanna teh jadi salaki. Kusabab status sudah berubah, maka sikap pun harus berubah. Memeh nikah mah gawena teh nguseup di sisi tanduy. Geus nikah mah atuh semangat bekerja. Neangan duit. Da awe mah obat seurina teh pan ku duit. Matak mun bapa kaluar ti imah, pamajikan baketut, ta sumbing ka bumi teh tong ngetrokan panto bisi teu dibuka. Kaluarkeun we nu beureum aya 3 mah kesrek-kesrek ti luhur panto. Babari dibuka. Matak awe mah mun keloba duit teu sirikna gado teh ngagandoy. 3 bulan we dibere teu boga duit, siga balon katojos kempes. Maka sabada rumah tangga lalaki harus semangat bekerja ke rumah tangga can memeh rumah tangga matara daek sholat komo ka masjid. Setelah berumah tangga harus membangun hubungan sareng Allah supaya dimudahkan segala urusan dunia, rajin ibadah, rajin ka masjid. Awewe nya kitu keneh memeh rumah tangga mah gawena teh putra ketrek we jeung HP. Udang sare HP, rek masak HP, tos masak HP, rek indit pengajian foto heula, rek dahar foto heula, posting pengajian dulu guys. Maka geus rumah tangga mah harus berubah. Aitos jadi pamajikan mah geus boga salaki, ulah sok loba teuing posting beungeut dina HP. Status WA teh geus ganti ulah ku gambar beungeut geus boga salaki. Mun awewe geus rumah tangga sok loba posting kene beungeut dina HP, ciri eta teh hayang kene ditaksir batur. Lamun merasa cukup dengan suami kunaon make teuing diposting hayang ditempo batur. Kecuali mun keur kegiatan maksudna kegiatanana nu hayang katempo batur. Keur siar ai sebatas postingkeun beungeut wungkul mah eta mah masih kene boga harapan hayang diperhatikeun batur. Harus berubah. Sebab selama tidak belajar menundukkan pandangan, nunamina lalaki mual sebeuheun ku awewe, nunamina awewe mual sebeuheun ku lalaki. Aya pameget nikah, ai geus nikah sumping ka guruna, guru baheula macan nikah pun bojo teh asa geulis. Nah ari abdi geus nikah nempo dulurna asa geulis kene dulurna. Ah ditikah we ku abdi teh dulurna teh deui. Ai geus nikah jeung dulurna teh nempo tatangga teh asa leuwih alus kene tatangga. Dikawin deui wae ku abdi teh tatanggana teh. Geus dikawin tatangga nempo nu sejen teh asa leuwih alus keneh wae nu sejen. Kumaha cek guruna, jang kawin kabeh ku maneh awewe saalam dunja, tuluy maneh nempo bujur munding bakal leuwih demplon daripada pamajikan maneh. Artinya selama tidak belajar menundukkan pandangan dari bukan yang haknya, maka ini moal sebeuheun lalaki tina nempo awewe, awewe tina nempo lalaki. Maka harus berubah. Anu kadua, rumah tangga teh naikeun pahala. Rakaatani minal mutazawwijin khairun min sab'ina rakaatin minal ajab. 2 rakaat jelema nu rumah tangga leuwih sae daripada 70 rakaat jelema nu lelengohan. Maka para ulama salafus shalih itu lamun ngaduda talalami.
kakarage saminggu bojona pupus da geus nikah deui. Imam Hanafi tidak sebulan istrinya meninggal, cepat menikah lagi. Dan para imam-imam yang lain ditaros pan mun di urang mah can 40 poe-poena acan istrina pupus tuluy kawin, disebutna teh kumaha? Dasar lalaki Mekah tuh can 40 poe-poena acan geus kawin deui. Ditanya, "Syekh, kenapa cepat sekali menikah? Istri ge can 40 poe-poena acan?" Jawabna, "Saya tidak ingin terlewatkan ibadah tanpa adanya seorang pendamping." Nah, sabab ibadah dibarengan ku pendamping teh 70 rakaat bandingna dibanding jelema nu lelengohan. Jeung deui pan ari istri teh jadi motivasi kekuatan kana ibadah. Abdi dikantunkeun pun bojo asa lalesu ngawuruk santri teu parurun, pangajian males hawana teh. Mata ari istri keur aya teh ulah disia-siakeun mah. Ditinggalkan pasangan itu lebih daripada ditinggalkan orang tua. Ngalaman ditinggalkan sepuh sedih sabulan leungit. Ngalaman ditinggalkan pupus kurai sedih sabulan hilang. Ngalaman ditinggalkan pupus ku lanceuk sabulan sedih hilang. Tapi ditinggalkan oleh istri setahun teu leungit mah. Nah, sabab jeung istri mah ulu kutek teh geus alabatan jeung kolot. Curhat masalah teh geus alabatan jeung kolot. Kadang-kadang jeung kolot mah gara teu boot eta ranitah pangagarokeun. Ban ka pamajikan mah wani eta teh. Sagala terbuka. Maka begitu kehilangan teh luar biasa sedihna. Langsung awak teh sering paraga, dada sering nyeri, ai dicek teh di lab, kolesterol naik, asam urat naik, gula darah naik. Oh, paingan teu meunang nyeri hate teh. Matak jadi penyakit. Nikah we deui kaparawan saminggu tos nikah teh dicek gula darah normal, kolesterol normal, asam urat normal. Oh iya obatna. Matak bisi bapak-bapak gering wae kawin. Dan geus cenah kawin deui gering wae. Supaya jadi kekuatan. Ai istri teh ternyata mah setelah tidak ada mah jasana teh luar biasa. Ai keur aya mah sok disapelekeun. Abdi sok kieu mun pun bojo aral digawe di imah. Cek abdi teh ari mamah bisa mah pangaosan kaluar jig atuh mamah nu pangaosan. Keur abdi nu di imah nguruskeun gerohaneun, seseuheun, ngurus budak, ngareunah jeung teh cicing di imah. Ai bojo geus ngantunkeun isuk-isuk biasana sare keneh. Geus kudu nyiapkeun budak sakola, kudu nganturkeun budak sakola, kudu nyeusuh, kudu gegeroh, kudu nyiapkeun dahareunana. Geus leuneng nempo seseuheun teh. Ayeuna nyeusuh isuk nyeusuh deui, ayeuna gegeroh isuk gegeroh deui. Karasa geuning nu tadina tara nyarekan budak ge geuningan ku capek mah jadi curak-carek ka budak teh. Oh, paingan awewe sok curak-carek pangcerewetna ka anak teh. Ternyata ini faktornya karena capek. Bari awe mah ulu kutek didinya di imah. Dapur kamber buruan, dapur kamber buruan, WC muter we didinya. Mata awe mah mun diajak healing teh sok atoheun. Sekali-kali mah Pak bojo teh tong ngeueum wae di imah, ajak jalan-jalan. Penting pencerahan lah atuh jajan-jajan cilok di alun-alun nama di bawah lempangna geus atoheun kumumetna nguruskeun pagawean di imah. Mata perempuan mah didamel ku Allah teh diemple-emple. Lalaki mah kun payakun sakali jadi. Nyieun awe mah saminggu.
Tuh bisa gitu Allah nyen awe kun payakun bisa, tapi untuk pembuktian bahwa wanita harus memiliki kulit yang mulus, hati yang bagus, dan mental anu kuat. Mata awe mah makhluk lemah tapi hebat. Awewe bisa jadi chef tukang masak, awewe bisa jadi laundry tukang nyesep, awewe bisa jadi grab antar jemput budak ke sekolah. Datara aya lalaki ngajejengkruk di pangud nungguan budakna, anggar we pan pamajikana. Awewe bisa jadi baby sister ngurus anak. Cik lamun opat profesi, satu profesi ku bapak kudu digaji 1 juta sabulan, berarti opat profesi gajihna kudu sabaraha? 4 juta. Kosok ibu digaji 4 juta sabulan. Maka gede jasana istri teh. Paingan diemplek-emplek ku Allah cek malaikat Gusti. Nah geuning mun diemplek-emplek ngadamel istri mah malaikat. Wanita itu perlu mulus, wanita itu perlu halus, tapi perlu mental yang kuat. Di balik kekuatan seorang istri, lamun geus dibentak ku salaki atawa ku anak, awe mah leweh. Tapi sakitu sering leweh gede nyeri ku salaki. Anggar weh bager deui. Jadi nu kadua, rumah tangga teh naikeun pahala. Katilu, rumah tangga teh naikeun rizki. Cek Allah, wangkihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Tikahkeun bujang-bujang aranjeun teh kajalmi-jalmi anu saroleh, ti hamba-hamba aranjeun, ti amat-amat aranjeun. Nu perlu digaris bawahi, iyakunu fuqara ayyubnihumullah. Lamun aranjeun fakir, Allah nu bakal ngabeungharkeunana. Aduh da abdi mare kawin teh can boga pagawean. Kawin engke Allah nu bakal mukakeun jalan rizkina. Aduh da abdi mah nikah teh kumaha teu gaduh biayana. Kawin heula kumaha carana, ke Allah nu mukakeun biayana. Maka di Sunda mah sok aya istilah tara aya bujang beunghar. Si eta teh gajihna mah geus gede, tapi eueuh kurutna, kawin bakal aya kurutna. Si eta teh pangartina mah geus loba, tapi teu napak di masyarakat teh, kawin bakal napak pangartina. Nikah menjadi jalan rizki. Komo lamun rumah tanggina jeung istri anu solihah. Pan diantarana kunci rizki nu ngondang rahmat ka bumi teh istri. Tajawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil ma. Kawin aranjeun ka awewe, sabab awewe teh matak ngadatangkeun harta. Can kawin mah teu boga imah, da geus kawin mah jadi boga imah. Can kawin mah geus digawe tapi teu kabeli motor-motor acan, da geus rumah tangga mah jadi boga motor. Perempuan membawa rizki. Apaan cek Nabi nu tadi bahwa al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, bahwa wanita itu pemimpin di rumah tangga suaminya. Mata lamun di bumi aya nu teu kapanggih barang, biasana nu sok apalin teh awewe. Mah ai parenting rok di mananya awewe nu apalin. Sabab awewe pemimpin di rumah, tukang nguruskeun urusan barang rumah tangga. Wanita nyisiran rambut putra anak, setiap lembar rambut murang kali teh pangnyungkeunkeun panghampura dosa ka Allah. Tumpukan susuhan jadi tumpukan rahmat, tumpukan gerohan jadi tumpukan pahala. Jadi setiap pekerjaan di rumah tangga bagi seorang istri eta teh merupakan tumpukan rahmat dan pahala. Nepi ka awewe mah hayang milu jihad ka medan perang, dicaran ku Nabi. Kumaha cek Nabi, cicing wae di imah,
urus-urusan rumah tangga itulah jihadnya perempuan. Palingan berat istri nguruskan rumah tangga teh, ternyata nilainya jihad. Kan beda rahmat Allah di imah teh ku awewe sok diusir deui. Wanita pengundang rahmat tapi sok diusir deui ku awewe. Kunaon diusirna eta ku ujubna. Budak teh ngabalatakeun eta hareupeun bapana teh cek indungna teh maneh teh ngabalatakeun wae teu diberesan ku indung mah moal anu meresan siga salaki teh eueuh gawena eta teh tersinggung lalaki teh atuh rahmat teh balik deui tuluy awewe mah mun ditanya teh sok ka mana jawabna teh mun ceuk abdi teh mah kunci mobil di mana jawabna teh ngorek mobil ge tara. Mun urang mah jawab duka teh terang jawabna teh ngorek mobil getara. Ta eta hal-hal anu kitu teh ketika komunikasi tidak dijaga menyakiti jantan suami maka si rahmat teh balik deui. Anu kaopat rumah tangga teh naikeun darajat. Jadi ku rumah tangga derajatnya diangkat ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Salajengna ibu bapak rahimakumullah, aya konsep ti kanjeng Nabi arbaun man uhtihunna faqad uhtiya khairu dunya wal akhirah. Aya 4 perkara sahaja menu diberikan kemauan dan kemampuan untuk memiliki 4 perkara ieu maka ku Allah bakal diberi kebaikan dunia dan akhirat. Artina dunia bagja, akhirat selamat. Naon 4 hal matak jadi kebaikan dunia dan akhirat? Hiji, lisanun zakirun. 2, waqalbun sakirun. Lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur. 3, wabadanun alal bala'i sobiru, memiliki tubuh yang selalu bersabar. 4, wazaujatun la tabgihi khawfam minallah, memiliki kehadiran istri solihah nu tara hianat tara maksiat sabab sieun ku Allah. Hiji, kunci kesuksesan dunia dan akhirat teh lisanun dakirun, memiliki lisan yang selalu berzikir. Naon sababna lisan anu selalu berzikir menjadi kunci kesuksesan, menjadi kunci kebaikan? Sabab ari dikir teh hartina teh inget, ari lalawanan inget naon? Lalanan inget teh poho, ari poho teh matak rugi, matak wirang, matak cilaka. Poho matak rugi. Urang terek berangkat ke Bandung, eta geus nepi ka terminal, poho dompet tinggalin, atuh balik deui ka imah. Jadi tinggalin ku mobil. Eureun di WC di luar daerah mamawa HP, teundeun HP teh di luhur. Aing geus di WC teh poho, hari balik deui di teang teh geus eueuh, poho matak rugi. Nu kadua poho mah matak wirang. Aya khotib Jumat eta rurusuhan da geus setengah 12 bagian khutbah na motor turun hareupeun masjid, turun tina motor sup ka masjid langsung naik mimbar. Nah diseungseurikeun ku jemaah si horeng helmna poho teu dibuka. Tuh poho matak wirang, malah poho matak cilaka. Keur dina lampu merah eta rek nincak rem, poho kalah nincak gas, mangkaling mobil keur nguntuy atuh jebrod kana mobil batu. Poho matak cilaka. Termasuk poho usia semakin lanjut semakin pohoan. Matak obat poho mah, obat pohoan mah lawana teh zikir. Rajin dikir, ai dikir teh ingat, atawa dikir teh eling. Ari lawan eling naon? Teu eling.
mun aya jalma teu eling sok dia tambahan tara ditambahan. Mun di dieu aya jalma kasurupan teu eling ditambahan moal dicageurkeun moal ditambahan. Atawa aya jalma soloyong mabok ka dieu pan teu eling eta teh kira-kira dibenerkeun moal diamankeun pasti. Aya jalma pingsan teu eling pasti ditambahan. Jadi zikir teh supaya jadi ingat, zikir teh supaya jadi eling. Bahkan ku dikir mah nepi ka Allah. Ari dikir teh pan inget, ari inget mah lebih cepat daripada kilat. Urang inget kadulur nu aya di Bandung. Lamun berangkat maka Bandung hayang nempo imahna teh wah sabaraja. Daku inget mah langsung katempo wajahna, katempo imahna, katempo buruanana. Maka idza zakarul qalbu syai'an toro ila madhurihi. Mun hate keur inget kana sesuatu, eta hate teh keur hiber kana eta sesuatu. Atuh lamun hate keur inget eling ka Allah, ka eta hate teh keur nepi ka saha? Ka Allah. Jadi dzikir teh ingat, maka dzikir mah nyawahna tina ibadah. Boro-boro aktivitas akhirat, aktivitas dunya dibarengan ku eling mah dipunten nu hirup ku Allah. Dipunten ibadah. Boro-boro aktivitas dunya, sholat, aktivitas akhirat, teu dibarengan ku konek ka Allah mah hanya dinilai main-main saja. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiya. Tidak semata-mata sholatnya orang munafik indal baiti di hadapan Ka'bah sekalipun hanya dinilai main-main saja, hanya dinilai bertepuk tangan dan bersiul saja. Artinya sholatna dipentin main-main. Ainu dibaca mawajjah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Abdi madep kadat nu ngadamel langit jeung bumi, tapi hate jeung jelema, tapi hate jeung sawah, tapi hate jeung pasar, hate jeung dunja. Eta teh ceuk Allah teh sia mah lain keur salat, keur ulin-ulinan. Selingkuh di Allah. Ai selingkuh teh dosa terbesar. Musyrik teh ya disebutna teh nu kitu mah musyrik hobi, musyrik lembut. So bapak pamajikan ngambek bongan balik telat isuk bisa cager deui, atawa ibu dicarekan ku salaki bongan masak teu ngeunah ngambek tah salaki teh isuk bakal cager deui. Tapi lamun ibu selingkuh atawa salaki selingkuh sataun can puguh cager hatena musyrik. Mata dosa terbesar tah keur salat teh urang teh loba selingkuh. Nu disebut ma Allah, bacaan ma Allah, tapi hate jeung jelema. Cik ibu mencek salaki teh mama teu aya nu dipika cinta ku abdi malintang ti mama. Tubuh nu dipikannya aku abdi malintang ti mama, padahal dina hate nama mantan. Mun nyaho ibu kana hate salaki siga kitu, kira-kira siga kumaha tah dibeulahna salaki ngamukna. Tah jelema teh ka Allah teh kitu. Maka eueuh dikiran mah salat teh siga jasad eueuh nyawaan. Al a'malu suwarun qaimatun wa arwahu wujudu siril ikhlasi fiha. Ari amal teh gambaran jasad anu ngajungkeun, sementara nyawa tina datiahna teh eta amal teh ngancikna rahasia ikhlas dina hate. Tegasna mah hate konek ka Allah. Ari datiahna bangke dikukut bau dipasak teu ngeunah, nu pantes dikumaha dikubur atawa dibabetkeun. Salat urang teh disanggakeun ka Allah. Dipariksa teh bener bacaan nama, bener gerakan nama, tapi ditoong husuna eueuh. Salat maghrib 3 rakaat sawah sakota kaider. Salat isya 4 rakaat alun-alun sakota Banjar kaubeng. Cek Allah teh ieu mah main mah
yulapu kama yulapu saubul halki wa yudrabu ila wajhil musalli. Maka salat nu kitu ditilep ku Allah dibabetkeun deui kana wajah jelema nu salatna siga pakaian butut dirames dibabetkeun ka jelema nu mikeunna. Tidak ada nilai apa-apa. Tah nyawa tina amaliyah tina ibadah teh adalah zikir. Sabab zikir teh tepi ari inget mah tepi. Sayyidina Ali naros ka Nabi, ya Rasul, ayu turukin akrabuha wa ashaluha ilallah. Ya Rasul, jalan anu mana sih paling gampang tapi paling cepat nepi ka Allah? Cek Nabi, kun lisanuka ratban bi dzikrillah. Jadilah lidahmu selalu basah ku dzikir ka Allah. Dzikir nu mana ya Rasul? Cek Imam Ali teh, gomid ainaika, pejamkan kedua mata. Jadi Nabi ngajarkeun cara dzikir teh peureum. Sabab mun dzikir panon dibentakeun sagala katempo. Subhanallah, subhanallah, aya kuku di pocelan, aya karpet di betotan, aya budak di polototan, aya cak-cak keur bobogohan di pelongkeun. Bibirna mah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka dzikir anu kieu mah 10 tahun moal napakan kana kondisi hate. Maka Nabi ngajarkeun pejamkan kedua mata. Wasma minni, dengarkan ucapanku. Pakul salasan, ikuti olehmu 3 kali. Nabi membacakan kalimat la ilaha illallah 3 kali dituturkeun ku Imam Ali karramallahu wajhah. Maka dzikir ini menjadi dzikir termudah tapi tercepat sampai ke Allah. Sabab sumber kalimah tauhid, sumber keimanan teh di dinya dina kalimah la ilaha illallah. Jadi Sayyidina Ali wae bade diajar dzikir, bade diajar amalan teh naros heula kajamin nu deukeut jeung Allah. Jalanna carana kumaha cenah ya Rasul? Cara termudah tapi tercepat nepi ka Allah. Oh, dzikir cek Nabi teh nu paling cepat mah. Hati-hati ibu bapak, zaman ayeuna usum YouTube, usum Google, loba jelema ngagunakeun amalan teh tina YouTube, tina Google, teu make guru. Ilmu bisa didapat dari mana saja hari ini. Bisa dari Google, dari YouTube, dari buku, tapi barokah ilmu hanya bisa digapai melalui langsung proses berguru. Imam Ali wae naros heula ka Nabi nu caket jeung Allah. Jadi meureun ilustrasina teh mun di urang mah aya 3 pemuda bogoh ka hiji awewe. Maka ieu 3 pemuda teh akan berlomba melakukan PDKT. Datang pemuda nu kahiji mawa baso. Aya dibikeun teh teresepeun baso awena teh kalah ka ongkek. Datang pemuda kadua mawa bunga. Ih, teresepeun kembang awena teh. Lalaki nu katilu mah pinter, datang heula ka ibuna. Ibu, ari tuang putri teh naon karesepna? Cek indungna teh nu mawi pun anak teh hoyongan HP iPhone. Pangmeulikeun we HP iPhone, ai dibikeun teh nyawe langsung digabrug HP-na. Nah, nu katilu mah pinter, rek melakukan pendekatan teh nanya heula ka jelema nu deukeut jeung eta jelema. Ta Imam Ali mah kitu, rek ka Allah teh datang heula ka Nabi. Kumaha carana supaya cepet ka Allah teh? Ta urang ge kitu, hayang amalan nu leres anu sae teh bertanya dulu ka seorang guru yang dekat, yang ma'rifat dengan Allah. Hati-hati ngamalkeun amalan teu make guru, nu datang teh lain berkah karomah tapi juri. Aya jalmi urang Curug Kanu jalan KLP cenah karorompo itu Pak Kiai jalmina dina mobil. Nah ceng teh diturunkeun atuh di talian cenah. Ai ditoong teh leungeun di talian, suku di talian. Ditoong teh ku abdi cuah nyiduhan. Mau ngajak ngadu ilmu lu sama saya cenah. Ceng teh kunaon ieu teh jalma teh? Ieu teh ngamalkeun ilmu tina buku. Jadi nu ngubeng teh jin dina awakna. Aya
budak SMK kene kurang panulisan cana karorompo gawena teh gegeren cemana teh mau bodas Siliwangi segala disebut diajarkan sholat geus teu paralugu kunaon cing teh ieu budak teh ngamalkeun ilmu tina YouTube tuluy we sering kapulo majeti jadi we stres akibat ngamalkeun ilmu teu make guru teh kitu matak lungleng matak balung ari aya guru mapan aya geus apal sakumaha dosisna amalan kumaha cara pembimbingan ruhani nah anu ngabimbing ruhna maka harus pakai guru di Rancakol aya nini rajin pangaosan mingguan maru mari kolot masuk segala dibaca tekop anu mere tulisan baca mere pupujian baca eta begitu teu damang teh diharudung ku sarua lumpat diudag ku incuna teh kunaon cing teh ieu teh duh ka atuh cenah jadi kieu nyebutna teh aya si dasim sugan cing teh sok ngamalkeun naon si emak teh ieu cenah ieu Pak Ustad aya dibaca teh mujarobat Sunda paingan tah seueur jalmi make amalan teu make guru bahaya nu datang teh lain berkah ka rumah maka harus melalui bimbingan seorang guru bahkan dzikir itu menjadi kunci solusi dari segala permasalahan apan ari dzikir teh inget ka Allah ari dunja teh nu Allah lamun Allah geus inget ka urang apa yang sulit bagi kita cek Allah teh pagkuruni agkurukum dalikir maneh ka kami ari inget maneh ka kami ge bakal inget ka marane mun Allah geus inget apa yang sulit bagi kita ibu ge pan barang bawa ka budak teh sok tina inget heula pangaosan ibu teh ka dieu nempo di pangaosan teh aya jeruk ujung inget budak sok resepkeun jeruk dinu hajat teh dari asupkeun kana kantong jeruk teh pedah inget ka saha ka budak Allah inget ka urang mun Allah sudah ingat kepada kita apa yang lebih maha daripada diingat ku Allah diingat ku kabogoh wae dirindukeun atoh dirindukeun wae ku pejabat diingat dicaritakeun ku pejabat urang bangga ini diingat kudat nu paling maha kawasa kudat anu maha beunghar maka zikir itu kunci solusi jalmi punya 3 masalah sebutlah ngaranna si Abdul ya si Abdul punya 3 masalah kahiji imahna rek disita ku bank sabab boga hutang 25 juta teu kabayar masalah kedua istrina rek ngagugat cerai ka pengadilan sabab si Adul kapanggih punya istri wanita simpanan masalah katilu budakna dudu SMA rek dikaluarkeun ti sakolahna sabab geus 5 bulan teu bayaran hiji peuting ieu si Abdul teu daek sare biasa menjelemakeun loba masalah sok hese sare jam 2 peuting ngepluk we udu jeung ngopi ujug-ujug brai ilham jelema mah teu meunang disepelekeun teh kitu aya kalana tadina rajin ibadah jadi mogok aya kalana tadina tara ibadah jadi daekan maka tidak boleh menyepelekan siapapun sabab jelema hade punya masa lalu jelema anu goreng punya masa depan di akhir mah duka alusaha datang ilham ti Allah berai cek si Abdul meureun urang ieu teh geus jauh teuing lunta tina aturan Allah geus lila teu salat Isya hayang salat Isya deui jam 2 peuting angkat ka cai wudu ngamparkeun sajadah tuluy salat Isya beres salat Isya tuluy salat tobat beres salat tobat bingung ek maca Quran teu pati bisa geus poho deui inget we tah
pernah milu diajar dikir jeung Kang Ade diajar dikir eta we nu babari dikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah eta teu karasa dikir ti jam 2 peuting nepi ka ngong adzan subuh datang menang meureun 10.000 mah begitu ngong adzan subuh nepi ka bari cireum bayi teu pararubuh ai dikir Futuhul Arifin mah gitu kadang tidak punya masalah teu boga kasedih tapi ke dikir teh ceurik mah ta eta teh ngaranna teh Futuhul Arifin mulai keterbukaan hati untuk menembus makom-makom kedekatan dengan Allah. Ngong adzan subuh cek si Adul geus lila teu nganjang ka masjid rek ulin deui ka masjid berjamaah subuh angkat ka masjid berjamaah subuh beres salat subuh batur mah baralik ieu mah nangkring di telas masjid teu purun balik lah rek naon balik ka imah ge pamajikan eueuh anak eueuh jaba imah poe eta rek disita begitu jam 6 kira-kira geus carang-cang tihang era loba nu ngalaliwat maksakeun balik nah begitu dugi ka bumi di hareupeun imah geus aya mobil gaya nungguan cek si Adul duduhkeuna ieu teh nu rek nyita imah teung teuing nu rek nyita imah rebun-rebun meuni geus datang ai disampeurkeun babaturanana nu geus lila teu panggih ih kuning maneh euy sugan maneh geus beunghar mah poho ka uing cek batuna ih henteu Dul urang inget bari aya perlu ka maneh aya perlu naon kaelah hayu ka imah heula pang ninyuhkeun heula kopi urang can ngopi ye ti imah cek si Adul keur mah pamajikan eueuh tamu teh menta kopi deui tapi datang aya sesa kopi tapak gadang peuting pang ninyuhkeun aya naon kieu Dul urang aya pi bisnisen di ditu di Riau aya jelema rek ngajual alat-alat berat bekas bangsa bekas bulldozer bekas bus bekas setum kebetulan keahlian si Abdul teh naksir nu kitu hayang maneh milu jeung uing ka ditu ka Riau pang naksirkeun pangkesna dibeli sabaraha mun dijual bakal jadi duit sabaraha si Adul nu keur loba masalah diajak bisnis teh parurun biasa mun teh jelema keur loba masalah sekolah teu purun sagala moal cek si Adul moal milu uing mah ayeuna garek indit nuturkeun indung suku tong kitu Dul maneh teh sobat jeung uing mun maneh teu milu hariwang bisnis urang rugi iseng si Adul ngajukeun permintaan urang siap milu jeung maneh ka Riau mun poe ayeuna keneh maneh sanggup ngagubragan uing duit 30 juta aya 30 juta uing berangkat eueuh 30 juta moal berangkat sugan teh moal dicumponan ku siwa teh ngodok kantong Dul tah 25 juta heula kayak 5 juta dibayar balik ti ditu tadi hutang bumi sabaraha itu ngaharulong teh ngabandungan henteu tadi hutang bumi sabaraha 25 satu masalah diselesaikan ku Allah pas poe eta keneh bojona nu keur balik ka indungna budakna nu bungsu ceurik wae cek indungna teh nyai meureun budak teh ingeteun ka bapana kaditu atuh tepungkeun heula karunya bisi gering budak istrina nu geus buleud rek ngagugat cerai sakitnya tuh di sini teh bongan diselingkuhan ku si Adul embung titah nepungan salak dia nacis aing mah pokona geus buleud poe ayeuna rek ngagugat cerai ka pengadilan dasar indung leuleus jejer tong kitu nyai bisi gengsi mah bebeja we datang teh keur anak kitu jik tepungan heula bari jeung berat bojona mangku putrana nepungan carogena assalamualaikum waalaikumsalam gebrai panto dibuka tanpa basa-basi ku si Adul langsung digabrug mah
alhamdulillah bumi teh salamet mah. Yeuh cepeng ku mamah artos 25 juta. Bisi engke beurang aya nu nagih imah bayarkeun ku mamah. Ke bayaran budak mah bapak mawa 5 juta deui balik ti Riau. Awewe norek ngambek di asongan duit 25 juta kumaha Bu? Teu bisa ngomong ukur muhun pancik tadi gawe mah ku duit koncina eleh ku duit mah. Ketika Allah sudah berkehendak tanpa satu-satu Allah menyelesaikan masalah, tu'izzu mangtasa wa tudhillu mangtasa. Allah berkehendak mengangkat derajat manusia, tapi Allah pun berkehendak menghinakan derajat manusia. Bahkan wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, Allah sok mere rizki ka jelema nu dipilih ku Allah tanpa pernah perhitungan. Digeprak sekaligus ku Allah. Ta eta teh di antara karomah zikir. Maka nu kahiji kunci kebahagiaan dunia dan akhirat adalah zikir. Minimal rek memulai pekerjaan baca bismillah, dapat nikmat alhamdulillah, bila salah astagfirullah, dapat musibah inna lillah. Bila memulai baca bismillah, dapat nikmat alhamdulillah, bila salah astagfirullah, mari berzikir la ilaha illallah, dapat musibah innalillah, bila kaget subhanallah, bila berjanji insya Allah, mari berzikir la ilaha illallah. Jadi setiap aktivitas teh letah teh selalu konek ke Allah dan kudu dibarengan hate nu konek. Da aya nu letahna dikit tapi hatena teh konek ka Allah. Siga nu mabok anjing demi Allah anjing ku aing dipodaran ai bibirna mah demi Allah tapi ngacaprak. Atawa ibu ngaji wir budak astagfirullah sia teh bangor-bangor teuing eta astagfirullah dipake ngaji wir budak ta eta teh letahna mah dikit tapi hatena teh konek ka Allah. Anu kadua, kunci kesuksesan teh wa qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur. Nu kumaha hati nu bersyukur teh? Hati nu selalu tumarima karena segala paparinti Allah. Apa yang kita minta belum tentu yang terbaik, tapi apa yang Allah beri itu yang terbaik menurut ukuran Allah. Nu urang disungkeun ka Allah belum tentu sae. Tapi nu dipasihkeun ku Allah ka urang itulah yang terbaik menurut ukuran Allah. Kadang ada hikmah di balik semua kejadian. Aya jalmi rek berangkat ke Jakarta karena kareta. Ai jam 7 teh salat duha heula. Begitu nepi ka stasiun naroskeun Pak kareta yang ke Jakarta sudah berangkat. Aduh baru 5 menit berangkat. Mimitina mah kumaha cek eta jelema mun aing teh salat duha heula pasti kaburu kareta. Hanya 5 menit gara-gara salat duha. Hari burang teh aya informasi kareta jurusan Jakarta nu berangkat jam 7 tabrakan di Bandung. Kumaha cek urang? Alhamdulillah untung salat duha heula. Mun teu salat duha heula urang milu kana kareta pasti milu cilaka. Jadi banyak hikmah di setiap kejadian di Allah. Maka jangan suka sok tahu ke Allah. Allah yang lebih tahu, maka kita jangan suka sok tahu. Anu kadua, hati nu bersyukur teh hati nu selalu ikhlas menjalankan segala aktivitas. Nu katilu, hati nu selalu connect dikir eling ke Allah. Kadang-kadang pan rahmat Allah teh murubut nyaahna Allah ka hambana teh leuwih nyaah daripada indung ka orokna.
ngan urangna nu tara siap nyambut rahmat Allah. Aya jalema dihudangkeun ku Allah jam 2 peuting supaya tahajud. Cek Allah teh hudang salat tahajud 12 rakaat mah ku kami maneh rek dibere rahmat, rek ditatap dengan penuh kasih sayang. Kumaha cek eta jalema teu sanggem Gusti tunduh. Teu sanggup 12 rakaat teu sanggup. 3 rakaat atuh tahajud 2 witir hiji. Teu sanggem Gusti abdi teh carape siangna. Teu sanggup 3 henteu. Sarakaat atuh witir we wungkul. Bari diuk teu nanaon salat sunat mah. Aduh Gusti rapet kacida socana. Teu sanggup sarakaat, teu sanggup. Cek malaikat Gusti, laknat we jelema kitu mah. Dibere nu enteng masih embung kene, ek dibere rahmat ku Allah. Kumaha cek Allah nu Rahman Rahim, entong malaikat cuang bere nu leuwih enteng. Ai teu sanggup sarakaat acan mah hudang atuh sakedeung. Sok wudu we wungkul. Tong salat heula tuluy sare deui. Ngara sarena boga wudu engke sarena dirahmat ku kami. Kumaha cek eta jelema, Gusti atuh ari wudu heula mah leungit tunduhna. Keukeuh embung. Gusti cek abdi ge laknat cek malaikat, entong malaikat cuang bere nu leuwih enteng. Beunta atuh sakedeung. Sok reup peureum deui ngan bareng jeung reup maneh peureum deui ketrukeun ngaran kami dina hate maneh titah zikir hobi. Nu cek Allah wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Sebut ngaran jenengan pangeran anjeun dina hate anjeun bari DP tur garura sasieun ku Allah tanpa harus mengeraskan suara. Pagi, siang, sore, malam, iraha wae di mana wae nuju kumaha wae, di pasar, di pasir, numpak motor, numpak mobil, erek sare, di WC sekalipun, leta mah ulah maca naon-naon, hate mah kudu tetep connect ka Allah. Dimaotan secara mendadak, leta geus teu kaduga maca naon-naon, boga dikir hobi mah hate bakal tetep connect jeung Allah. Eta titah ngetrukeun jenengan Allah supaya reup sarena ngarah dipunten dikir ku Allah. Da teu nyaho teu pernah dipelakan pulsa dikirna kalah kati Brahman teh. Cek Allah keun malaikat cuang dagoan nepi ka subuh. Sugan engke subuh mah eta jelema daekeun hudang tuluy salat berjamaah ku kami rek diteuteup eta jelema dengan penuh rahmat seolah kami teu boga deui hamba lintang ti eta jelema. Ngong adan subuh kumaha ceuk eta jelema kelah kakara adan. Ngong anu sholawatan kelah sholawatan keneh can qomat ieu. Ngong anu qomat kelah rek sorangan we salatna di imah. Akhirna labas hudang-hudang jam 7. Kumaha ceuk Allah kabinabiina hamba kami rek dibere rahmat ku kami nepi ka teu daek datang pada mun teu menta ka kami reksa anu nyumponan pamenta mun teu mengadu ka kami sanu rek menanggapi pengaduanana mun teu ngadua ka kami sanu rek ngaijabah doana. Jadi urangna nu tara siap menyambut rahmat Allah. Allah nu sakitu Rahman Rahim, Allah nu sakitu bageurna. Tah hati nu bersyukur teh hati nu selalu connect kepada Allah. Anu katilu kunci kesuksesan teh wa badanun alal balai sabiru, memiliki tubuh yang selalu bersabar. Hidup itu ujian. Selama nyawa aya dina jasad mah jelema moal leupas tina permasalahan. Ngan beda-beda kumaha cara mengatasina. Abdi mah alhamdulillah gaji mah gede, penghasilan gede, ngan pamajikan galak wae. Abdi mah pamajikanna teh alhamdulillah penghasilan gede, usaha bisa sorangan, ngan salakina karanda wae. Salaki pamajikan balagur saroleh, budak pika pusingkeun. Budakna soleh, tatangga pika sebeleun. Tatangga bager pagawe culas wae. Maka
permasalahan rumah tangga mah beda-beda. Ieu masalah ki pamajikan mararupun balagur ngan mitoha pimiluan wae. Ieu mah mitohana bagur usaha nete semplek nincak semplak. Ieu mah usahana alus mitoha bagur ngan tahun-tahun teboga wae budak. Jadi jangan bandingkan masalah kita dengan masalah orang lain. Setiap orang punya masalah yang berbeda-beda. Tinggal kumaha cara menyikapinya. Saya ngukur rizki itu ulah karena duit wae. Dari rizki itu lain duit wae. Pan urang mamun keur hese duit pokna ieu rizki meuni keur seuseutna. Padahal awak mah jag-jag. Padahal rizki itu, duit itu al-malu wahwa adna darajati rizki. Duit itu derajat rizki yang paling rendah. Anu paling abdol mah rizki itu kesehatan. Nah geuningan sabab duit kajen loba teu bisa dipake meuli kesehatan. Aya jelem jalmi bungar di Jepang mawa duit 2 koper ke dokter, sembuhkan penyakit saya. Iya duit 2 koper kopjang dokter. Kumaha cek dokter, maaf Pak, saya tidak sanggup karena penyakit Bapak sudah stadium akhir. Usia Bapak paling 40 hari lagi. Eta duit 2 koper diawurkeun di rumah sakit. Keur naon aing loba duit teu bisa meuli kesehatan acan. Nu kadua, sehat mah tuh bisa nginjem, duit mah bisa nginjem. Aya baraya nginjem ka baraya, teu dibere ku baraya nginjem ka tetangga, teu dibere ku tetangga lumpat ka Bang Emo. Duit mah bisa nginjem, tapi sehat mah teu bisa nginjem. Cek ibu teh, aduh, ieu bagian pangaosan di Pak Ocid engke teh tapi awak asa teu ngarareunah. Ek nginjem heula sehat teh ka tetangga nu moal pangajian bisa henteu? Tidak bisa. Maka rezeki yang paling mahal itu adalah kesehatan. Bahkan ari duit mah bisa diteangan ku sarerea. Tukang cilok neangan duit, pagawe negeri neangan duit, anu buburuh neangan duit, sarerea bisa neangan duit mah. Bahkan duit mah di dunia bisa menjadi masalah, jadi resah. Apalagi di akhirat jadi hisaban. Lamun orang tumarima mah asal cukup, sebenarnya mah senang keneh nu asal cukup daripada nu ngampar hartana loba. Sok geura anu beunghar mah parek sare teh itu lantai 2 jandelana geus dikuncian can, pantona geus ditutupan can. Mobil nu elok geus datang can, anu bus geus sumping can, anu bak geus datang can. Nu miskin mah geus kerek, nu beunghar masih ngitung bon keneh mah. Nepi ka jam 12 beuting. Sok geura ayeuna ye Pak Ocid buatin haja ke tinu panyambungan teh dibukaan dihitungan nu 20.000 nu 50.000 nu 2.000-an eta ngitung kitu teh kesel lila. Cek pikiran abdi ieu kumaha tukang dagang nu gedean meureun unggal poe ngitung duit kieu teh ku ngitung duit nawungkul geus kesel. Nu miskin marek sare teh kadang pantau gitu dikunci-kunci acan ganjel we ku porsi. Tuh pun bapak di Cikulak saumurna ge pantona tara dikunci diselotan ku abdi teh da pejet deui ku kursi we diganjel saumurna ge. Nah teh sieun da maling naon di imahna ge eueuhna maling cowek. Nu miskin mah tenang, apalagi di akhirat hisabanana. Abdurrahman bin Auf sahabat beunghar ahli sodako. Cek Nabi Abdurrahman bin Auf ka surga di antara sahabat bakal pangpandeurina. Nah eta lila dina hisabanana nu beunghar mah
Atuh Abdurrahman bin Auf teh hayang jadi jelema miskin dikitukeun ge ku Nabi. Jadi sinyal iman sahabat mah kuat nanti luar biasa. Dikitukeun ku Nabi dah hayang jadi jelema miskin. Pan urang mah dibere pilihan hayang beunghar hayang miskin. Mun beunghar mah mata hesa ibadah, mun miskin mah sok gampang ibadah. Angger we hayang beunghar. Aya jalmi beunghar tedamang, begitu tedamang wasiat ka puterana dikumpul barudak saha wae anak bapa lamun bapa maot daek maturan bapa dikubur salila 40 poe ku bapa rek diwasiatkeun dibere separuh harta bapa. Tanya nu cikal maneh daek mun bapa maot maturan dikubur 40 poe cek nu cikal najis teuing. Tanya nu kadua daek maneh maturan bapa dikubur 40 itu hayang teuing. Tanya nu bungsu daek maneh maturan bapa dikubur itu hayang teuing. Amit kabeh embung akhirna disayembarakeun. Aya we tah tukang nuaran kai abdi siap lah. Bener maneh siap. Begitu maut nu beunghar diasupkeun kana loga kuburan make jalanna pas kaluar ai nu ngalanteurkeun geus baralik teh joa teh mungkar nakir datang cek tukang kai anjir malaikat euy siga narek nanya mayit ya ai sok teh kalah ka manehna cek malaikat keur naon sia ngajedog di dieu abdi nuju buburuh kemit Pak. Aya eta sia dina cangkeng mawa naon sia kampak Pak paragi abdi buburuh nuar kai rek ngalawan aing mawa kampak sanes Pak ieu mah paragi buburuh cocokan abdi sok naon dipake naon eta kampak abdi sok buburuh nuaran kai disawai maneh nuaran kai di bapak anu ohnya balik malaikat isukna datang deui nanya kampak keneh wae sok bener maneh ngukurna eta mun ngadekan kampak mun ngadekan kai sakapeung leres sakapeung teu leres Pak suluhna sok dikamanakeun kadang dipasikeun gaduh-gaduhna kadang diical ku abdi ohnya balik isukna datang deui malaikat nanya kampak keneh wae sampai 40 hari pertanyaan berputar di seputar kampak. Begitu 40 poe dibuka pakuburan geus didagoan ku keluarga mayit rek dibere separuh harta lompat kabur moal abdi mah moal narima saeutik oge nah boro-boro harta nu loba kampak butut hiji wae nanya na teu rapih 40 poe komo harta nu loba komo eta jelema nu tukang ngoleksi mah motor di tahun kolot nepi ka tahun ayeuna aya dipake mata dikoleksi we wungkul mata sekali-kali barang teh kudu dikoreksi baju eta geus 3 tahun teu pernah dipake-pake dibikeun ka baturnya dipake ku manehna tara ta eta teh bakal berat dina hisaban boga kebon eta boro-boro diurus ditempo ge geus tara bubud we mah disodakohkeun diwakafkeun jang kolot embu diproduktifkeun ku manehna henteu kabayang eta ngahisabna boga piring kolot baheula mah geuning dina lomari teh piring teh nepi ka ngarebua dina dus keneh dipake tara disodakohkeun ka masjid paragi pangaos saji teu kenaon atuh jang warisan ta eta nu kitu teh nu bakal menyulitkan dalam proses hisaban. Nu kaopat kunci kesuksesan teh wa zaujatun la tabkihi khaufa minallah memiliki kehadiran istri sholihah nu tara maksiat sabab sieun ku Allah. Maka kunci kesuksesan di rumah tangga mah kehadiran istri yang sholihah. Mudah-mudahan khususna calon pengantin Neng Indah sing ditakdirkeun ku Allah dikuatkeun jadi istri anu sholihah nu membawa keberkahan keluargina di dunya rawuh akhirat. Sakitu nu kabeh haturna segala perhatosan hapunten kakirangan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terakhir urang sami-sami tutup ku doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa barik alaihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi wa man awfa bima hada lillahi fasayutihi ajran azima. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samiyud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.